saning anu agung geus pinasti panggih geus pinasti geus pinasti panggih jeung dua rupa perkara senang paselang jeung bingung saupama hayang senang gawe urang masing suhud gawe urang masing suhud insyaallah hasil insyaallah hasil asal muntang ka pangeran ngadua sing hasil maksud saupama hayang senang kudu usaha berjuang dina laku lampah jujur ulah dibarung takabur bareng panggih jeung kasusah kana kadar kudu pasrah ulah betot nya ikhtiar dibarung hate janglar